Bismillahirrahmanirrahim. Hiya qat'ul islami biniyati. Tawiyaridahiku megatkan Islam kalawan niat kufur au qawli kufri, atawa ucapan kufur au fa'li kufrin, atawa pagawean kufur. Saun qalahu iku pada utayan tah ngucap ya wong wingkol istihza darah-darah ngaguguyon kena tawa awaina dan angas au i'tiqad atawa kada pertekad. Faman lafazanya rasulah kadzdzaba rasulan utai sapaman iku nganapikeun ya man ing zat kang ngadamel atawa ing pirang-pirang utusan atawa ngagorohkeun ya man ing rasul sawiji au halala muharraman bil ijma' atawa ngahalalkeun ya wong ingkang den haramkeun kalawan ijma' ulama kazina kaya zina waks atawa sabalika halala muharraman aw nafa wujuba mujma'in alaihi awaksa tawa nganapikeun ya wong ing wajib mujma' alaihi atawa sabalika nafa wujuba mujma' alaihi aw azama alal kufri atawa ngazam ya si wong ingat ya kufur godan ing dalam engkau esok aw taraddada fihi atawa mang ya si wong pihi ing dalam kufur kafara maka kufur ya si wong. Burang masih keneh ngabahas tentang ridah. Nu hati-hati lantaran kaluar tina Islam, pegat tina Islam tilu rupa. Hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Marka 2 galuar tina Islam teku ucapan kufur na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Na'udzubillah min atawa pagawean kufur digoyahan kuki musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza ngaguguyon ngageugeuikeun atawa inad bener-bener teu percaya atawa i'tiqadan pertekadan nganapikeun ka Gusti Allah jelas lamah ridahna kufur. Lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jekna bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul. Lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul, aing mah teu percaya saeutik-eutik acan. Ya Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam.
atawa ngomongna kieu ai Kangjeng Nabi Adam Idris Nuh Nabi Saleh Syuaib Lut kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh lain nabi teh mah pangeran enggak sate di sate jadi areng neraka kafir saurang Bandung teh dipercayai sing ade atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun nagara ge boga rukun tetangga rukun warga ai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa segala ngeridit segala duit bank segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup haji ongko goblok ongko ceng mah teu ngarukun ceng mah ji tolol aju sia mah pan mamawa si mbak mah luluh teu meunang aya anu herang geus sia mah dibonceng bae ya ceng masih mah teu ngarukun hirup sing boga iman atuh epraknya ngomong naon eta iman segala iman segala naon eta iman tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu eta geus murtad sing hade tah jaga mentek dibolak-balik teu nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teu nyaho naon eta iman teu nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah atuh aing geus sabarra tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marakane mobil boga duit aya awewe ambalaya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah kos kitu mah tah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar tah kos kitu tapi lamun geus cara tadi mah lah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad masyaallah tak sing ade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayal fizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid eueuh hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjanya loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarruk ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae teh emang keur naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat mah nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kitu beres bae nah ieu sing hade tah naon iman segala lah tah eta sing hade jaga ku urang ye ucapan anu teu karasa aku ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho itu wiridan mah itu rahasia perusahaan mah
ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayangnya aja sia tiba heula ge tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing neuleus sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih ya itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih ini mati kiai, cek kiai ge, cenang ke di akhirat, ayah pepelakan sorga, aju. Itu mah Rasul jannah, naon pepelakan sorga, orang yang pepelakan sorga teh, la haula wala quwata illa billahil aliyil, azim ta'ing kuari keur ngawid la haula batur, maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar baik. Mun dagang maju menjadi pejabat datang ke bisa korupsi eta laluasa maksudnya beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in jala haula wala quwata illa billah teu nyukupan tina lapar tetep baca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta geus wala sok gawirid la haula bae ja tetep bae ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh jelema tan mantak ge rada lalaunan ye sing hade urang sok lalagaan man kos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad naudzubillah min zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in dia teu nyukupkeun tina lapar tetep lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon henteu tuh aing mah resep bae la haula ya aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakiran ari hutang mah tuh saha tah pambayan lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ieu naon duh asana kula ieu ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah loba jasa tapi anu paling nyeri aing terzolimi kunaon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna ngazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba heula geus cakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa ndak kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngahutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa ada eta ya Allah sok deuk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangaisna di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu masyaallah tak kolot bae hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot masyaallah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh
jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesak sia tesangkeun tah sia usuk aing balaya gitu moal menang nu geulis sia kan geus sudah lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis yang mana maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek beda harna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun gara ge asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun terapi cokot keterlaluan tuh mah lah jaga nu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang keluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar nama geus deres da meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadenge teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kita ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popos kabeh beak yang modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus ya tukang endog dah nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib betul teh mah lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah tah mah lain nasib segala sia mah lalawara eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia dek duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur pabe teh jelema keur mana mah kitu Bang gara-gara endog peupeus pabe kunya disarekan negara kos pamimpinan cakna ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar nasib ya Allah merenanan lah endog beak modal beak sepeda potong deh guys nasib ya Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan ditanggalkeun tanggal asung ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik punya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad lamun saking lain nasib mah lalawara sia eta geus murtad sing ada teh sia ada saeutik ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang mah Zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambo heuy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega
sia sempit amat sih hirup ente lah aing geus harapan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe sejuta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajian buku make sejuta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumpakin semua atuh sia teh aku macai di ember teu disesakeun kabeh teu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku bade ngeus moal kawin aing macam kian teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak hei ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak euy di Lampung lah lega kene sia dikawin jeung monyet gaya ke misalna sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya cii sia kunaon kitu ya ulah sok aju frustasi kok sieun teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta masyaallah karim setik mangadi cerek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat hiji 2 3 4 ka ieu tinggalkeun ke aing kawin deui aing bari geus 50 itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia geus kieu meureun nasib aing bagus sapunna ingat kan nasib bagus teh budak geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib bobo budak tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad Masya Allah tadu taksin hade jasa sing atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih ke dapur eta murtad tanya nata ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta ulah dingkekeun deui saya kesini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya langsung kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula keke mau kemana Pak Ustaz mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising beneran porocot beres gegeran kadinya deui tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil Islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad murah ulah dingke langsung bae urang lamun nyaritakeun kos kitu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun ku nyana
sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ke guru kula dek asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang. Cak eta bos gudang garam, saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah mencara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah nanti aja saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek poe Minggu, Pak. Memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah. Tapi dulur-dulurnya terus Islam, dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus syahadat sorangan enggeus wallahu alam tah mangke kumaha di akhirat bah. Ya Allah ya Rabbi mantak eta lady day di Mesir nyana boga kitu kabogoh itu orang Arab. Nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh. Cara pembunuhannya seperti gitu. Aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat. Itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga Aisyah. Susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ke Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari orang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar lah diatur beureun ku Allah. Pamajikan marah ge pamajikan marah kak emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beureun lain masalah Allah ngatur kak atuh usaha sih usaha atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah mah berak terus jadi wali temen tah. Dia orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu. Ya jelas dah atuh Kak. Ya kakak dicarekan kuku lagi cek kitu-kitu kene bae. Sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung. Tuh hartian. Geus lah. Atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae. Kongkorong jualin aya kene. Bea kongkorong atuh gelang. Kak, meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon ieu mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ya urang mah kurang mulus rahayu ye. Ai awak masalah leger. Ngadi ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, rumah sepeda kan. Ulah sok ngomong kos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus aya tulisanna. Aju urang susah geus aya tulis. Lah, kakak mah bisa ngan takdir melulu takdir. Dia teu kumaha deui. Heueuh nya kanya. Geus tah ngeunaheun tah kos kitu. Ngeunaheun lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk para raeh kanya. Siapa sok aju kitu tuh. Aing ngaji mah ngeunaheun babalik ka Allah deui, ka Allah deui. Lamun teu ngaji geus. Masyaallah. Kos ustazah dicandung ku salakina. Marah panjana. Ustazah ongko marah ongko. Pan itu bagus eta. Pan ari ustazah mah kuda ke bareng geus nasib bae. Geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz. Meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sabab dicandung ge geus cukup meureunana. Geus. Kakak bedana geus kawin deui. Cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta. Kang ngomong atuh geus kawin deui emang. Ai bebeja geus marah. Itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan. Sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel. Menelusuri nanya mah eta seukeut irungna seukeut asa irungna. Intel teh sabaraha intel mah. Bin eleh bin. Masyaallah. Kak.
imam ngomong bae geus kawin teh can geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura kak cek kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abah kak nu bener tah tuh mantep tah. Iya mah ustazah gitu tapi marah teh inget kan nasib eta ustazah Cobaan habek anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah tentu mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok kan kakara dicandung bage marah dikira make ilmu na buada eta kos kitu tah aja sok malikeun nyana hei ulah sok aja kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung os tungtung nama ka aing we kabeh beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atau ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu ngegerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malik da ka nyana masyaallah karim sing ada atawa kieu Zaid ka dieu ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR ban aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi nelegeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja ka aing nyata bener tah emang sia teh Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad ngajawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam kan sia Islam kan kok sia kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair ji sia Islam teh lain si kurang teh kan kitu tah eta bentuk nasehat maksudnya negor si Islam teh lain sih lain ini mah cak DPR teh misalnya murtad dari kakek nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah lo bajasa mang now ulah sok adu kotok bae atuh geus teu lain zaman kuari mah lamun endek dia lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu tah mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah tah mah zaman ngadu koprok tah mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun kene bae kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah zamanna zaman internet zamanna kuari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok beke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun kuari kotok diadukeun ku mamang emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak anjing nabi ge di akhirat di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang dah teh sieun saeutik-eutik acang aing ku poe kiamat murtad Jawa teh sok ngomong kos gitu kan kiamat tayang teh sieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh ieu teh sieun ka kiamat wong ke bae dongeng doang teh kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh ieu teh sieun ka kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong
ulah aing geus tasieun ka poe kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa jang dirina eueuh masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ya sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad itu sieun bae kiamat atuh ja emang kunaon gitu teu sieun ja jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang bae kiamat indahna di akhirat henteu teu sieun saeutik-eutik aya can ka poe kiamat henteu hentenan gitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedek kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung ayo maksudna kumaha aing mah hayang ge jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantep tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gaple teh judi mah nu elehun menang tanyakeun ka nu eleh aing beak motor hiji tanyakeun ka nu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nang di mana tuh menang ti sit di nu main aya teh materisna dahar ku jelema teh hasil main teu ceulik datang kadaekeun salat bae urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda Garuda ujianana tapi lamun urang di usian 2 tak merebet usian kurang minyak tanah dia kacikupa datang ka teureub jago dorong kurang salah bensin sakjana kurang tadi na bensin usian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak kurang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting tek celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyangan peuting tas tahajud beurang kakaleyangan cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyangan mabok tahajud aing keur peuting puyengnya saya beurangna puyengnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurangna ja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen ku kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah kena ulah ngaji ka dieu mah antep kena sakalian jadi di neraka maksudna itu parah amat pemerintah duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nganyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram geus semet nyaho bae lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan kabaya ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon we ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha teh halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar
urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap ku polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rashi wal murtasi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Ye, emang kumaha gitu. Mentak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang di bel siap urang naik motor der. Baga beneran di Cikupaya polisi trit. Aya bae jeung ieu. Ana SIM ada STNK aya motor aya kepentil-pentil aya kabeh helm make tapi tetap ditangkep bae wah kunyana dikata sennya nyalanya dikit sial teh polisi atuh hurung kene ngan saya digentit gitu tah kurang normal cek ini saya tah eta urang teh hayang lulus ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang dibel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyobok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu mere naon teh eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos kitu ala kadar ta bayangan jadi engke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya 3 acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad teh sieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarruge ka Gusti Allah ceri eta teh sieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka mahsyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ka Allah kemudian urang teu ngabayangkeun neraka aya omong teh sieun aing mah ka kiamat teh sieun aing mah ka neraka murtad tak sing hade masyaallah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kata kos itu mana ada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadenge nu azan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah masyaallah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah woi gandeng ente tahu tuh murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh teh loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat nih kamu teh si budak azan loba teh mah kos kitu mah loba
itu berarti kan lain sadarnya nak itu teh nu adzan teh ngabejaan itu waktu sholat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teu budak adzan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu muda tapi lamun dia mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah bohong karena ajakan sholat eta geus murtad urang mah kuari bersyukur sekali deui alhamdulillahirabbil qad ja'akum basairu mir rabbikum nyata geus datang ka ranjeun kabeh basairu jamatina basirah basirah teh kekuatan cahaya nu aya di hate berarti ngaranna ieu adalah pangdeuleuh hate aya deui basor dijamakeun kana absor cahaya kekuatan mata lamun basor dijamakeun kana absor mata berarti dideuleuhan mata lamun basirah dijamakeun kana basair eta mah dideuleuhan mata hate ieu ku Gusti Allah dijelaskeun qad ja'akum basairu nyata datang ka ranjeun kabeh pirang-pirang dedeuleuhan mata hate sebab ai mata urang mah ieu mah ngaranna alam sogir basor dijamakeun kana absor ieu mah ngaranna alam sogir teh ketika urang muka mata urang nu kadeuleuhan sakadar sabelah dunia geh lamun eueuh hahalang ketika aya hahalang mah tembok jeung sajabana nu kadeuleugan sakadar batas eta doang alam sogir moal kadeuleu ku urang ieu teh lamun aya hahalang ketika eueuh hahalang ge dideuleuhan urang teh geus sakapangdeuleuna urang remeng-remeng kebelah dituna ieu dideuleuhan mah alam sogir kos kieu mah tapi basirah mah ieu ngaranna alam kabir urang nama cicing bae di imah tapi eta karawang kacipta ku mata hate urang bengkolanana ge kacipta jasa di dinya aya kali terus lempang ka belah dinya terus belok kiri di dinya aya imahna nyesarwiti urang nama di jero imah bae kieu kabayang irungna kadeuleu matana kadeuleu bibirna kadeuleu aya hunungan saeutik Masya Allah terus make pakaianana lantaran urang Karawang mah dirinya make samping ketika nyana kahareup aya prak nyingsat saeutik kadeuleu kabayang ku mata hate Karawang Bandung Surabaya ketika urang merenung Mekah Baitullah kabayang urut urang teh oh di Jihad Sud urut urang teh oh di Bahut mah urut urang teh oh di Mispalah urut urang teh oh di anu kabayang bae mata hate Masya Allah karim alam kabir basirah teh eta keur carita nu ku urang geus pernah didatangan urang pernah ziarah Wali Songo ku urang teh bisa dibayang-bayang mata hate mah pohara mata ieu mah teu kabeuleuh ku urang Surabaya mata hate mah bisa neuleuh basirah ngaranna bisa ku urang dibayang-bayang alam kabir basirah mah pernah ke Madura pernah urang ka Irak pernah ka Iran urang dibayangkeun mata ieu nama peureum tapi mata ieu na beuntak mantak loba jelema teh anu peureum bae horengan anu dihudang nu dihandap nama hudang utek-utekan eta teh keur aya di alam kabir cenah keur di alam kabir urang di dieu hai siap peureum tapi eta na hudang lalu ngomong nyana keur nerawang ka ditu horenganan sanajan peureum eta horeng keur mukaan baju mata batin nama keur mukaan baju mukaan segala kitu BH dibukaan atuh otomatis dongkrak antikna hudang iyalah basiro nu leuwih istimewa deui lantaran urang percaya kana mugoyabat akidah mugoyabat ti Kangjeng Nabi bisa nerawang ka kubur mata hati orang teh bisa ka kubur di jero kubur Gusti Allah nu geus kadeuleu ku urang dibawa kadinya kemudian dikakalerkeun dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh talina kabeh dibukaan dihijikeun dina suku dibuka suku teh
kasunahan teh terus dipasang tataban urangna perem kieu bae tapi nerewang ka jero kuburan aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian diteuneunnan gelung nu kuari mah teu meunang sambarangan anggal tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian teu meunang henteu diistrika engke mah pakaianana kos kitu boro-boro aya mode dikaput ge henteu nerewang urang ka jero kubur masyaallah ieu basirah urang sedangkeun urang yakin jasa sanggeusna tek pasang tataban terus ditutupan geus ditutupan ditincakan anu kamari ieu mah guru urang teh dimulai-mulai ku muridna kuari mah muridna nincakan taneuh madetan guru urang nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti ketika paeh mah ku urang dipiceun bae kaleuweug ditincakan kana padet saha bae ge kos kitu kemudian urang nerawang aing teh nu kos kitu teh bakal ngajopak di jero beres tidinya barali kabeh nu milu ka jero kuburan adalah amal aing nerawang basirah urang ka jero kubur bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang bagus bakal nuturkeun bagusna goreng bakal nuturkeun gorengna mata urangna peureuh mungkin di kamar mungkin di kursi tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleu nu kadeuleu tumpukan taneuh-taneuh doang ketika mata hati urang nerewang ka jero kuburan masyaallah karim peuheur rarasaan tidinya aya masana datang ka kiamat wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakadar dibere tanda-tandana bae ku Kangjeng Nabi tanda deket kiamat teh kasir waladis zina tanda deket kiamat teh anak zina ambalaya nu mabok ambalaya nu maling ambalaya berbagai-bagai kemaksiatan jeung kazaliman ambalaya tere datang kana waktu kiamat hanya tanda-tandana bae lah tidinya engke bakal kiamat dibayangkeun ku mata hati urang sesuai jeung nu sok dicaritakeun ku ulama meunang tina hadis Kangjeng Nabi belah dituna meunang tina Al-Qur'anul Karim al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus persis engke jelema teh kosiraru kal farashil mabsus siraru brang ambualaya nu ka dieu kakaler ka kidul wa takunul jibalu kal ahlil manfus eta lah nu dibayangkeun ku mata hate urang teh nerewang urang ka masa kiamat tidinya langsung nerewang geus beres kiamat teh mata hate urang teh ka mauqif berangkat baas digiring urang teh ka mahsyar narangtung didinya mata hate urang datang ka dinya mata ieu mangan sakadar dedeleuran sakieu tapi mata hati urang di samping nu geus kurang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang kemudian alam kubur bisa diterawang engke kiamat bisa engke alam akhirat bisa tidinya urang kakarak ka diri urang aya di mana posisi urang engke dina yaumul qiyamah aya di bawah bendera nu mana urang jaga di mauqif lantaran engke teh Kangjeng Nabi Adam boga bendera Kangjeng Nabi Idris boga bendera Kangjeng Nabi Nuh boga bendera Kangjeng Nabi Sulaiman boga bendera Ibrahim Musa Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad kabeh boga bendera urang engke neuleukeun bendera ulah salah bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asal aya bendera eta cicing di handapeunana ulah neangan bendera Golkar cilaka geus ti kuari piceuran bendera-bendera nu kos karar itu yang naonna nu artina ieu bae bendera la ilaha illallah Muhammadur aing pejabat lain sakola henteu gas aing mah deuk disadarkeun pokona awak aing deuk ka Qur'ankeun titik aing moal boga bendera-bendera macem-macem geus disebut ortodok los disebut kemajuan los maju jang sia aing mah jang ka akhirat mah tah mun aya kiai ustad geus kos kitu mantep lain sakadar mantep sekali mantep ieu mah sok iluan ka cakici segala bendera Golkar segala pugu nyungsep ai sakola melos ti mimiti ibtidaiyah sanawiyah aliyah Allah
berangkatnya ka UIN nah terus atau hanya kuliah di Trisakti kuliah di IPB Bogor dan lain sebagainya ke ITB bila perlu ke luar negeri guys balik di Mesir balik di Yaman balik di Madinah nyana ngembangkan dunia lain goreng bagus kan memang manehanna nangis dirinya duniana bagus los asal ikhlas baik anu balik di Belanda balik di Inggris balik di Australia balik di Jepang balik di Korea balik di Amerika kembangkan di dia ikhlas tapi bagus urang masa sekolah ente pugu iuran lagi make kusuluh banget teu naik ku hari teh sadar teu boga ijazah geus bae moal mimilu aing besi lah hadas mimilu abring-abringan teh nya hode ka mana hulu urang kamari ona urang aya Gus Dur nuturkeun hulu Gus Dur mah nya urang neuk disungsepkeun ka Gus Dur moal sebabnya nama predikat lagi kiai kebelah dieuna ahli makrifat nu nyahoeun mah ka Gus Dur pasti percaya penuh moal kudu disasarkeun dek nurut dek tenurut deres aya pamimpin kuari pamimpinna saha coba nu koneng teh nu koneng tuh dasar tegas kabere Abu Rizal cenah pamimpin engke Abu Rizal apanya nak bisa henteu nyasarkeun urang di agama maksudna je ulah sembarangan bung jenggot apa ngumual apa nyasarkeun apa henteu na wallahu a'lam ya kahirupannya nage kos kitu kena di dinya ayeuna ayo coba jang milih ka hareup lamun can jelas bakal mamawa negara ieu teh urang-urang kami milu abring-abringan sakola henteu naon henteu nya anu ngeunah urang anu disiksa ku Gusti Allah jadi cenah kieu atuh moal maju teman negara lah ku urusan urang mah kieu moal maju geus batur bae keuna maraju urang memilu wae moal maju ku sebab urang sederhana pikiran urang ka Allah baik nyana memperjuangkeun eta urang milu memperjuangkeun Allah wah cenah karabat moal menang duit eta sia kanyawan ku aing sia eta ieu duit-duit kana mah nih jualan toge anggeus beres deui leteran teu laku pikeunan los beres mah ieu bantu puguh jalur kudu puguh heula urang mah boga perhitungan kalkulator Al-Qur'anul Karim kalkulator hadis kalkulator Imam Syafi'i timbangkeun make kalkulator eta ieu demokrasi akur henteu jeung kalkulator eta teu akur atuh ulah ieu cenah ieu papan undang-undang negara milu aing kan aing moal ngagugulukeun sebab aing mesti dicarekan ku Gusti Allah beres kan kos kitu atuh kos kitu bae cenah moal maju lamun deuk maju tuturkeun aing jadi presiden je boga aturan parangsana siapa yang menjadi presiden atuh siapa aya anu ngadukung mangan aing mangan saukur boga ijazah SD misalnya cenah cak urang luar negeri masa presiden ijazah SD ya tuh masalah setuju mah kabehan kiai lamun neuk jadi presiden neuk naon rencanana hiji neuk ngabangun kubah masjid se-Indonesia masjid dek dikubahan ku aing kabeh hiji jeunan munara ku aing jang naon cenah eta jang mantog-mantogkeun kiai beledug ara rese amat lah baru-baru jadi presiden jadi camat geus hese geus ieu mah ibadah bae di jero nagara supaya tentrem ibadah sakitu bolah mimilu nah cenah teu maju kiai mah cenah kos kitu mah oke ku aing dibere konsep maju sia hayang ka neraka bere ku aing konsep maju ieu basoir nerewang urang ketika urang nerewang mata hate urang basiroh bari kieu bae urang di imah urang nerewang hirup aing ku ari umur teh geus mendekati 70 tahun masa muda aing baheula teh aduh dipake sakola keur zaman sakola aing teh kapan pohoan ka Gusti Allah jadinya terus aing jadi pemerintah baheula pernah jadi DPR orenganan jadi DPR teh kos kitu naon bedana jeung orai koros kieu beuki kitu beuki teu beuki ku batur diseungsarikeun mantap keur memeh jadi DPR mah lempet barang jadi DPR persis orai koros gendut
geus teu kudu dipertanyakeun deui eta teh cak Abuya Cidahu mah lamun aya tamu ka Abuya beteungna gendut geus ulah ditanya deui berarti beuki dahar. Lamun aya tamu ka Abuya mah baheula matana cai mataan we oh berarti ya tukang tahajud. Geus kanyawan ku Abuya mah. Begitu datang deui oh ieu mah kuru gering. Geus teu kudu ngeus teu kudu loba carita eta teh kos kitu teh tanda jeung dalil ayat eta teh memeh jadi DPR mah lempet begitu jadi DPR Masya Allah betul kau ngoni tanda berarti teu beres ji ulah macam-macam sih tinggalnya tanda eta kos kitu ieu keur carita Basiro aing baheula jadi DPR persis orek koros mun aing ngaju paeh teu ditarima ku Gusti Allah Gusti Allah meureun aing disiksa aing ayeuna liwat ka tukang sate ngerecek eta sate dibulak-balik meureun engke awak aing kos kitu dibulak-balik ku malaikat ditusuk meureun percis kos sate digebeg-gebeg ngerecek ya kari mun aing datang ka teu dihampura baheula aing kerja di DPR baheula aing kerja di lurah baheula aing kerja di camat baheula deuh emang ai kahadean mah aya tapi teu sabanding jara rasaan teh jasana aing kerja di lurah lobaan korupsina dibanding benerna meureun benerna mah jurusan ka akhirat tu salahna jurusan ka neraka ieu mah keur carita Basiro neruang ka alam itu asan mulai teh urang kurucut minimal nu dihandap heula ngurucut Basiro ngaran ya kari mun urang teh kalau segitu deh kumaha deh can jadi presiden jadi gubernur jadi menteri jadi bupati aing kitu mah rasaan orang-orang bener atuh masalah hirup aing baheula teh jadi bupati aing teh kerja di bupati duku aing dibangun urusan syiar agama anu jalan ku aing diberesan tanpa pamrih nu kaditu yatim piatu ku aing geus disadiakeun naon deui aing mah urusanana teh segala rupa ge birokrasina dipermudah ku aing urusan ngabangun ja ku aing dipermudah segala rupa asal jelas bae ngan eta pernah aing duit ditilep ku aing ieu doang teh pernah nu eta doang tuduh Gusti kumaha jumput sumput salindung ka rakyat aing aya nu kudu dikondisi-kondisikeun nu rakyat teu kudu nyaho padahal mah Gusti mah nyaho kumaha aing lamun paeh tah Basiro teh datang ka dieu ya Allah ya Rabb deres sama pejabat kiai aing nyai keur mimiti mah bagus tuh dibawaan ku aing ka majelis takrib Riyad Fathul Muin rapi hirup aing babarengan jeung masyarakat diundang di mana aya nu maot nyalateun di mana aya nu maot peutingna tahlil muludan jeung rajaban asana tiis hirup aing teh sanajan can pati bisa ikhlas tetapi geus aya di kelompok eta we ngeunaheun paling zizikiran lah eta mah urusan berkat eta mah urusan pangdorong jeung pangbubuna doang lain eta nu ku aing dimaksud mah babarenganana aing hirup kitu teh 15 tahun nikmat da sajeung masyarakat aya naon maksudna motif ibadah kabelah dieuna barang aya pilkada mulai aya nu datang ka aing teh tadi nama aing embung kulantaran dibere 20 juta bibitina rada sanajan nu diimahna ge atuh butuh ieu malah mahaju cakaci kitu di imah teh cokot bae lah atuh jauh da daun ieu tah mah sapira mere urang mamentan teu naon teh haju dicokot eta teh rada jelas asana lain deui ibadah teh nu tadi rada ngeunaheun jadi henteu katempelan ku duit APBD moal salah eta teh kabelah dia nama haju hayang deui nyana datang deui mere deui 10 juta alhamdulillah ya rabbil alamin urusan dapur maka tunjang tapi urusan batin ceuri aduh kabelah dia nama terus jadi titah kulurah nyeun proposal aingnya
Dina pondok pesantren dijieun hasil proposal teh ai pondok mah bagus jasangan horenganan napasna eueuh santri aju teu bararatah ngaji gitu teu kurang semangat aing lagi ka ieu teh apa halal apa haram nu jelas mah mun teu diridoan ku Gusti mah meureunana atuh haram buktina ja teu bararataheun meureun tanda teu ridho ti Gusti Allah ieu kumaha tobatna aing ke jabejana kapan eta teh pan duitna duit berpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal diterima kecuali dua hiji sahir nomor kedua asyir hiji tukang sihir teu ditarima temah tobatna kecuali nyana ngesan tina ilmu sihirna ilmu teluhna nomor kedua asyir tukang nyokotan perpuluh tukang ngadahar perpuluh usur eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh bah eta mah kajian urusan pemerintah mah tapi pan aing kabeleteran pan aing nyaho ja aing sok maca kitab eta teh perpuluh teh kok aing make jeung hayang nu mantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh nerwang urang ka akhirat mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu karu aing nyaho mangkaning eta teh haram dikumaha basirah urang datang ka alam mauqif alam mahsyar ceurik paingan asana baheula mah ku ngeunaheun jasa hudang ti peuting eueuh beban barang kuari kamari ieu mah kerencan aya pilkada-pilkadaan pilgud pilgubanja eueuh jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh luar biasa dipake kegiatan di anu barangnya geus jadi bupati nama aing deuk ngahubungin ge hese jasa ieu nya nu ngina aing nu rugi dunia ngan sakikituna doang rugi akhirat aing mun di sidang nya nyaho eta mah duit perpuluh deuk pikumaha basirah urang tepi ka dieu Masya Allah basirah nu mantap Gusti Allah ngajelaskeun qad jaakum basair tetapi dia dijelaskeun basair nabi bana hujat berarti tina basirah mata hate dipake kana hujah ieu basairna adalah majas dina pada luasna luar biasa jadi atuh kuari mah majaz ieu teh jelas jata karanjeun kabeh geus datang pirang-pirang hujah pirang-pirang dalil pirang-pirang saksi pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerwag langsung ku mata hate timimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang ka anjeun kabehan tinggal di deuleu bae faman absara falinafsihi sajelema anu ningali make mata hatena timimiti make mata anu alam sogir neuleuh kajadian ayat-ayat Gusti Allah diselusupkeun ke jero dada ke jero hate didinya mata hate kuari bisa ningali nerwakan kamaha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tah eta teh jelema anu neuleuh kana dalil-dalil eta kana hujah-hujah eta ayat-ayat Gusti Allah anu tadi teh eta teh kamangpaatana pali nafsi jang manehanana lantaran sawali ana sawaba insarihi lahu ganjaran dedeleuhanana jang nyana wa man amiyasa jelema anu buta kemudian sasar teu bisa neuleuh mata hatena teu bisa neuleuh kana hujah dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat tapi ku Gusti Allah teu dibukakeun dihijab buta tina neuleuh mata hatena kana dalil-dalil tersebut atuh palaiha madaratna jang manehanana wala petaka kasara-saranana jang nyana tinggal aya persentase kuari neuleuhna aya nu 100% cara Kangjeng tuluy para sahabat belah dia para tabi 100% tanpa kudu ngaji sapina deui belah dia aya sapina mah tanpa kudu ngaji Fathul Muin deui belah dia Fathul Muin mah karangan Imam Zainuddin Malebari tanpa kudu aya Tuhfah tamah karangan Ibnu Hajar tanpa aya Raudhah karangan Imam Nawawi
tanpa ya kitab-kitab koskarar itu sahabat mages langsung jitu justru para mujtahid nempo ka Kangjeng Nabi jeung para sahabat kitu keneh dina ilmu tauhidna eueuh wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis di zaman sahabat mah lantaran naon nu diutarakeun ku Kangjeng Nabi langsung mantep jasa kamantepanana boro-borona naon nyawa dikorbankeun pake perang siap jasa ku mantepna jeung ku yakin ka Gusti Allah kuari diaji kurang wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis kiamu bi nafsi wa daniyat qudrati rodat gandeng di masjid teh aki-aki jeung budak leutik wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis giliran titah perang embungeun eta naon artina wujud kidam bako atuh zaman sahabat teh aya wujud kidam bako perang siap malah sahabat nanyakeun ira tuan perang deui geus atel awak ge hayang perang buringas kana perang teh eueuh ngaji wujud kidam bako kayakinana istimewa anu kuari timimiti orok dipaun geus dipagaan wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis mae kuari pendidikan leuwih dipaun naon tah TK geus hebat jasa dodoaan geus hebat wujudna geus hebat kabelah dieuna oh istimewa woi dikembangkeun disapeker diceramahkeun titah perang boro-boro perang jeung kafir perang jeung kredit eta becus naon hartina wujud kidam bako eta yakin ka jero hate nah aya kelas baheula geus mantep jasa belah dieu para tabiin terus di zaman mujtahid kebelah dieuna urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim sapotong-sapotong iman ka Al-Qur'an iman osok ngeridit keneh osok berarti imanna teu sampurna iman ka Al-Qur'an iman sebagai kitab Allah undang-undang yang di negara aya dina Al-Qur'an kan tenan dipake di Indonesia henteu nu dipake aturan HAM aja ku batuh geus tinggal nungguan paeh bae di neraka pasti jasa dikerebekeun pasti jasa pasti anu angkat kadinya teu siap untuk merubah terus bae didinya cicingna paeh rasakeun disate mentak lamun keur ngajabat paeh wah tah banget geus aja atuh kudu kumaha iya tuh urang mah kieu bae rakyat retik urang mah nuturkeun bae hayu bae ja urang geus nyieun wakil DPR wakil urang bupati eta sebagai eksekutif pelaksana atuh urang mah sapira rakyat nyana atuh anu ngelola nyana anu ngarancang undang-undangna nyana siap ngarancang undang-undang endek aya Al-Qur'an ditempelkeun urang menuturkeun endek henteu bae atuh urang mah kieu-kieu bae ngan urang kan protes ka Gusti Allah Gusti ja Al-Qur'an teh aya tapi teu dipake nu mantak abdi mah Gusti sakadar sakikieuna bae rakyat biasa abdi mah tetep hayang salamet bae Gusti di akhirat